Tincakan. Simkuring nyobi ningal ka alun-alun Sumedang teges katingali ku panon sorangan ya eta tulisan bener-bener aya di tempat Simkuring teu panuju eta tulisan Sunda disimpen di Tincakan, ditatapakan katincakan gitu. Sementawis eta aksara anu ku filosofi di sepuh urang ayeuna di Sumedang disimpen di Tincakan tanggal tebak ka Tincak anu ka alun-alun Sumedang begitu nasi kuring protes ugia ieu eta tulisan enggal-enggal dicabut eta ti handap sateu acan seueur ka Tincakan. Jadi simkuring teu nampi teu narima eta aksara Sunda dicacampah gitu Pak Inten simkuring. Harapan untuk kanggo pemerintah ieu kedah janten perhatosan kanggo pemerintahan Sumedang yen simkuring salah sawios masyarakat adat Sunda anu teu narima ieu aksara Sunda disimpen di Tincakan eta panginten anu harapan simkuring enggal-enggal dicabut deui we eta teh serta acan ieu janten masalah anu agung. Ieu mah janten sadayana ge katincekan meureun nya. Pindah tapi ante lain kana kahadean ka kalau Irajet. Oh aing ye di kapedon cik kadang moal pemimpin. Tah daek nincek moal deui nya. Daek nincek moal pemimpin. Tulisna. Jeung moal wani. Tapi ayeuna urang teh salah urang Sunda ya kurang perlu dikritisi bila perlu kurang Kira-kira urang ngalaporkeun tanggapan congkel tapi kieu urang mah da taat hukum, urang mah aya di negara hukum. Adukeun we. Dilaporkeun. Katakan ku bahasananya. Geus maku bahasa Aksara Atuh Sunda teh katincekan nya. Aya anu ieu ditiung memeh hujan. Ya yang Mekah ya. Ya yang Mekah. Ah, iya anu nulis Nunita. Ieu teh karuhun di dieu. Asli ada istri pola pikirna. Karuhun Sumedang ya anu ya teh. Ditiung sama memeh hujan teh. Walau kali ucapkeun pikiran heula. Ieu nenduna dihajakeun kitu Pak. Masih dihaja kieu mah. Tah anu ngijinan kieu saha? Karaton Sumedang larang oge ieu kaasup ngijinan manehanana aya suratna, surat dukungan bahwa ieu kudu ieu. Itu ngolakeun budaya. Oh, Sumedang karaton di mana di Sumedang? Urang sok aku-akuan tadi. Ada urang Sumedang. Bubarkeun. Sakurilingna ya siga nama. Kade untung ditincak. Baru aja minta sawangan. Ieu teh bahasa gede gunung Panangan ulah gede hulu. Nah ieu teh ulah samana ka pejabatna. Ulah samana jadi pamimpinna tah gede gunung Panangan teh. Ieu mah mana kira Pak? Si Aperia mah ngasuh siapa? Ucap ieu mah tulis. Ieu mah aya aksara hulu. Oh, Sorana geus aya sorana teh gede gunung Panangan pan ieu teh ngandung filosofi peribahasa anu luhur ajeuna. Anu kunaon aya simbol-simbolna bahwa ieu boleh ditincakan berarti ieu adalah pencampakan terhadap bahasa Sunda jeung aksara Sunda. Pencampakan ieu seperti ieu. Ieu wayahna orang Sumedang. Segera-gera ieu. Oh, nama ieu permasalahan lain masalah urang Sumedang, Sumedang kabeh. Sadunya oge ieu kudu mengkritisi masalah ieu. Anu di luar kan teu apal, di kuring di luar teu apal. Aya apa bukti. Bukti. Tempat lain tiris. Ieu nu lain kudu apal.
asal rasa orang Sunda kudu arapala dia kira yang Sumatera anu ngaku-ngaku kota budaya. Ayeuna mah kieu urang lapor ke gimana. Dilarang masuk. Ini kan tadi ya. Ada ayo TikTok aja wajar. Nah, ngomong dilarang apa ya dilarang. Aturan dina hukumna aya teh. Sanksina lamun ayeuna saeun kuring asup sanksina naon sok. Aya teh ditulis bener teh. Jadi aturan hukum disebutkan sakral, karena bukan cenderung mistis, kudu dipader teh, tapi mangrupa aturan-aturan supaya pikeun ngajaga ngariksa lamun geus halus kudu halus. Ayeuna ieu dilarang kawasan masuk area. Lamun kieu lamun urang asup ka ditu sanksina naon sok? Aya teh sanksina. Suka ditulis di dieu dilarang bla 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 dengan sanksi seperti ini. Ya, terus kayak gitu. Sekarang kan lamun aya nu TikTokan di ditu. Nah, menang kan? Menang. Sok TikTokan di jogedan, di foto di luhureun itu kan lamun teu urang teu ngajana mah da bisa da laranganna. Laranganna anu aya sanksi hukum. Eta. Lamun asup cok. Hari sebuah sanksi mah kudu ditulis. Misalkan dia undang-undang melanggar, melanggar undang-undang dia bla. Kan saya Sumedang puseur budaya, saya geus budaya. Ya salah apa? Apaleun? Mangga kangge kasepuhan menyikapi anu nembe tulisan Sunda anu katincakan terus oge panginten ieu di Sumedang teh pan saurna puseur tah kumaha ieu puseur budaya Sunda dugikeun ka kieu. Sampurasun. Kuring dapa umbara anu kararasan ahaja namun tadi aya warta yang di Sumedang sana aya tulisan Sunda anu disimpen ditincakan gitu. Ayeuna sim kuring ka dia ngabuktikeun di baku udah Sumedang teh disebut nyebutkeun Sumedang puseur kota budaya itu pilaku cing hayangnya puseur budaya Sunda. Klaimnya cing hayangnya sim kuring ayeuna ka dia ngabuktikeun ku panon sorangan yen ieu aya memang tulisannya di hadap dekat cida ieu mah kieu ti atuh kieu mah kudu dilaporkeun yen kuring ngawakilan ye anu apal da di luar teh apaleun kabeh nya kuring ngawakilan ye dan kira-kira bakal sapagodos upami urang tulisan huruf tulisan Sunda aksara Sunda disimpen di hadap tapi tincakeun bari jeung aya filosofis babak peribahasa tuluy esensi eta paribahasa Sunda anu diisipi ku kolot urang sorangan ditincak bakal katincak ieu ada Tuhan entitas nilai luhur tapi dicak sampah sedangkan tetekon urang Sunda nya silip sindir siloka kirata tidak kaya teh nincak pisan dipiung sama hujan pikiraneun dicak sampah ieu tulisan ya mas dia dicak sampah lain lep recehan deui iya Pak harus keredalan aja. Ieu mah leuwih leuwih keadalan malah dihadap anu ngijinan nyeun tulisan ieu di alun-alun wajib kurang dituntut sarua jeung penghinaan kabahasaan. Aduh kali kabari gitu pengintut. Iya semantos kieu urang dongeng ke kabahari supados sasarangan masyarakat Sunda, masyarakat adat Sunda uniknya bahwa anu kita janten di Sumedang. Ieu mah permasalahanna masyarakat Sunda ya, lain masalah masyarakat Sumedang. Nah kadang-kala geus dikritisi kitu didenge. Ayo lah kabeh urang lapor Bahasa Sumedang ngumpul. Nah, ayeuna janjina ti urang salaku orang Sunda kangge ieu aksara Sunda anu nuju di masalahkeun ku urang kumaha ayeuna ba kangge menyikapi kapayuna. Ya, tangtos ayeuna mah urang kedah Sikap. kadugikeun ka
kanu ngadamel ieu kedah ngalapor ke dia maksana naon. Maksana memang di dia aya penistaan kanu aksara Sunda tetapi kumaha. Kayaknya eta nu kedah kaulah Sunda sareng ieu na esensi. Ieu nu paling utama ya esensi filosofi. Eta ieu wayana memang kedah kurang diuruskeun ieu. Ieu sanes persoalan anu lain. Ieu bisa leuwih ti artiria dahlan atuh. Wi. Karena kurang sunnah lagi. Ya, orang sepakat dan sana sih tangga supaya minggu di Sumedang habis apa kieu ngamuk ki Bisa langsung mau pahat bisa jadi mapan. Nah, urang mah urang ngiring aturan hukum, urang mah di negara hukum. Urang tetesan aja di Cakambalan gitu. Urang wakilkeun we urang, tapi urang kan aya ieu nya. Aya masyarakat adat, urang carioskeun ka masyarakat adat, ieu di Sumedang aya kieu. Mohon anu terakhir kangge kabangkitan sadayana masyarakat Sunda Tatar Sunda sanusantara malah cing manawi ti kasepuhan utamina ieu nuju aya di Sumedang mangga kangge orang Sunda geus waktuna ayeuna urang ngahiji urang ulah ngasa ukur gara-gara diusik bahasana orang Sunda ngulisik tapi geus ngulisik ulah higisik terus sare deui ayeuna waktuna urang babarengan Sunda tandang makalaan. ya nuhun. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Kami selaku bangsa Sunda yang berada di Sumedang tak pernah mewakilkan aspirasi apapun kepada paguyuban Pasundan. 2. Paguyuban Pasundan tidak representatif dari bangsa Sunda. 3. Permasalahan-permasalahan yang ada di Jawa Barat khususnya yang menimpa masyarakat adat tidak pernah melibatkan diri apalagi ikut memberikan solusi. 4. Masalah permintaan maaf atas Artiria Dahlan, kami bangsa Sunda yang berada di wilayah Sumedang tidak pernah menerima permintaan maaf dan tidak pernah mewakilkannya kepada paguyuban Pasundan. 5. Mengenai laporan pengaduan Artiria Dahlan melalui jalur hukum yaitu kepolisian, kami sebagai bangsa Sunda yang berada di wilayah Sumedang mendukung baik kepada Abah Ari Mulya Subagja sebagai pelapor maupun saksi pelapor dan kuasa hukum untuk terus mendorong proses pidana terhadap pelaku Artiria Dahlan dengan dugaan pelanggaran rasisme. Seperti itu, kami masyarakat Sunda yang berada di Sumedang sepakat. Demikianlah deklarasi kami tentang hal ini. Mohon ditindaklanjuti dan terus ditindaklanjuti sampai tuntas oleh Kang Ari Mulya Subagja. Terima kasih. Sampurasun.